Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin jamaah anu mulia, manga urang lajengkeun hanca nu katuda kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Antuk mina kajian ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Jadi rukun iman saur dinten kamari bahwa rukun iman teh aya genep. Nomor kahiji iman ka Gusti Allah. Nah kumaha iman ka Gusti Allah? Bi anta taqida ala tafsil annallaha ta'ala maujudun qadimun baqun mukhalifun lil hawadis mustagnin an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun samiun basirun mutakallimun alal izmali annallaha kamalat la tatanaha wa'lam anal mawjudat binisbati lil istigna anil mahal wa mukhassis wa muhu arbaatun. Maksudna rukun iman aya genep. Nomor kahiji iman ka Gusti Allah. Naon atuh nu kudu diimankeun ka Gusti Allah teh? Punten, nu kudu diimankeun ka Gusti Allah hiji iman ka Gusti Allah. Kembali kana ramu-ramu urang nu kudu diimankeun ka Gusti Allah teh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Tafakur dina dadamelan Allah ulah tafakur dina dat Gusti Allah. Sabab moal mampuheun otak, moal mampuh urang lamun mikiran dat Gusti Allah. Cukup urang mah kanyahokeun salian Allah, nganyahokeun dadamelan Gusti Allah. Mana dadamelan Allah teh termasuk urang? Ya urang teh dadamelan Gusti Allah. Sok atuh gerak kanyahokeun salian Allah, kanyahokeun dadamelan Allah saha urang. Dipayun kantos simkuring ngabahas salian Allah teh aya 5. Hiji anu disebat alam, 2 anu disebat jirim, 3 disebut makhluk, 4 nu sebat hawadis, 5 anu disebut mungkin. Naon ngaran alam? Alam di dieu lain alam semesta. Ieu perjalanan ruh urang gitu. Sabab ruh urang punten tareh ruh urang mimiti baheula pan anu nyebatkeun bahwa perjalanan ruh teh aya nu nyebutkeun 8. Aya nu nyebatkeun perjalanan ruh urang teh anu nyebutkeun 11. Gitu. Di antawisna cek pendapat anu cek 8. Kahiji aya alam ma'had, alam perjanjian di alam arwah urang di dinya baheula. Bahwa sakabeh makhluk, sakabeh manusia terutama di alam mahad, di alam perjanjian baheula pernah janji ka Gusti Allah Ta'ala. Ditanya sakabeh arwah ku Allah, alastu bi rabbikum, nah kami teh lain pangeran aranjeun kabeh. Ngajawab alam arwah tong boroning ruh anu pi imaneun nu pi kapireun oge sadayana dinya ngajawab qalu bala syahidna. Ngajawab ieu alam arwah bala kantenan Gusti teh pangeran abdi sadaya. Abdi janji rek taat rek ibadah ka Gusti Allah itu keur di alam arwah. Didinya alam perjanjian. Di alam arwah cek pendapat anu 8 perjalanan ruh. Perjalanan kahirupan. Sabab urang teh bakal ngalaman 8 kahirupan. Hiji alam arwah. Kadua bakal ngalaman kahirupan alam kadua nyaeta di alam rahim. Sub ka inung urang perjalanan alam rahim itu hirup di jero beuteung umumna 8 bulan. Katilu pindah deui gubrag ka alam dunya. Tah di alam dunya harirup, di alam arwah hirup sub ka jero beuteung hirup, pada cek logika mah teu aya naon, teu aya hawa, teu aya lawang, tapi hirup itu ruh urang. Gubrag ka alam dunia kahirupan nu katilu ayeuna teh di alam dunia. Tah santos alam dunia teh lain begitu maut lain ngeusan. Justru perjalanan urang pindah deui. Alam kaopat
nyata di alam kubur atau alam barzah. Berarti hirup dak ruh namah mual maut hanya pindah. Matak aya paripaos ajalul ajal, pindah ruh mah pindah pipin dahan. Matak aya paripaos geuning dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, likulli ummatin ajalun. Likulli ummatin pikeun saban-saban umat ajalun ari aya ajal. Naon ajal teh? Pindah. Faida jaa ajaluhum di mana-mana sumping. Faida jaa ajaluhum di mana-mana sumping ajal kata umat, la yastakhiruna sa'atan, moal bisa dipunurkeun sajam oge, wala yastaqdimun sareng moal bisa dipajukeun. Jadi tos waktuna ajal pindah ya pindah ti alam dunia pindah ka alam katilu, ti alam katilu pindah ka alam ka opat nyaeta alam kubur, sok disebut deui alam barzah. Pangna disebut alam kubur pedah jasadna kurungna dikubur, ruhna mah pindah ti alam dunia menuju alam barzah, tiasa disebut alam akhirat. Ngan gerbangna akhirat teh itu kubur. Matak aya paripaos al mautu babun, maut teh lawang gerbang menuju akhirat. Wa kullun yadhuluha, setiap manusia pasti bakal ngalaman menuju gerbang ya akhirat, bakal ngalaman menuju gerbang akhirat. Punten ari jasad mah jadi kurung nama asalna tina taneuh balik deui kana taneuh. Datadina min sulalatin min turab, tina saripati taneuh tah kurungna jasadna, mencek urang Sunda mah kuringna. Ai kurungna asalna tina taneuh balik deui kana taneuh cek Sunda mah. Ai ruh mah bisa dikatakan cek Sunda mah kuringna. Kuringna mah moal maut pindah alam. Nyaeta pindah ti alam katilu alam dunia menuju alam kubur, alam barzah. Ngan sedengkeun ieu perjalanan urang teh nyebatkeun sampai salapan. Perjalanan ti alam kaopat, ti alam kubur ke aya alam ba'ats, udang ti jero kubur, aya deui alam mahsyar, alam pakumpul pada mauqif gitu nya. Aya deui alam mizan, alam timbangan, alam hisaban teh gitu jeung saterusna. Ieu nu nangtukeun ti alam kaopat sampai alam kasalapan, langgengna di surga jeung langgengna dina neraka. Nu terakhir mah ieu nu nangtukeun di alam katilu, di alam dunya. Matak aya farifaus ad-dunya mijra'atul akhirah. Dunia teh tempat pepelakan akhirat. Dunia tempat pepelakan akhirat. Nu nangtukeun bakal senang jeung henteu ieu di alam akhirat. Dina alam kubur, alam ba'ats jeung saterusna tergantung ayeuna di alam dunia. Sedengkeun kahirupan urang di alam dunia mualami sakedap. Paling oge panayeuna nu yuswa 100 tahun tetos langki gitu. Nu lami keneh di mana urang? Lami keneh di akhirat. Di akhirat mah bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun di dinya. Itu langgeng nangke di surga jeung di neraka tergantung kumaha ayeuna urang di dunia. Tah ieu perjalanan ruh urang matak nu kudu kanyahokeun ku urang dina iman ka Allah teh hiji mengenai bab alam tareh ruh urang meniman. Itu ruh urang da moal maot urang teh. Ruh namah nu maot mah kurungna. Matak aya faripaos jasadna kurungna mah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap awak-awakan pasti bakal ngalaman ngasaan maut. Asal taneuh balik deui kana taneuh ieu mah kurungna, jasadna eta mah bagian bilatung. Tapi ruhna atanapi kuring mah moal maut eta mah bagian naon? Balitung. Mata aya nu bagian bilatung aya bagian balitung. Tah nu jadi beratna urang teh karena aya balitungan. Kulantaran sabada kahirupan di dunia aya kahirupan deui, mata kade ulah disangka ayeuna geus dikalalubur, karuhun urang nini aki uyut urang ulah dianggap maot. Eta teh hirup. Berarti kulantaran hirup aranjeunna nu ayeuna di alam kubur masih ningalieun ka urang, masih apal ka urang, nyaho ka urang, cara urang apal kana ningali nu jero TV, ngan nu jero TV teu ningalieun ka penonton ka urang.
nya kitu deui nu jero kubur apaleun ka urangan urang teu apal ka maranehna. Matak tiap malam Jumaah tiap pada salat ku urang karuhun-karuhun urang sok didoakeun. Eta teh lain ngaduakeun nu mautna, ngaduakeun nu hirupna, ngaduakeun anu pindahna. Gitu. Matak sering kan urang dibahasakeun sehat jasmani, sehat rohani, tah jasmani namah kurungna, tah rohani namah moal naon? Moal maut ruhna mah. Tak ningali we. Nah kumaha ibarat ningalina teh punten. Ulah wakal di bab kubur. Aina urang di alam dunia punten sering kusim kuringkan disampaikan ketika dipertanyakeun saha atuh nu sok ningali dan nu ningali mah lain panon. Panon mah alat paranti ningali saha nu sok ningali teh atuh tah kuringna gitu. Kuringna atana piruh nu ningali teh. Saha nu sok ngadenge, nu ngadenge lain ceuli mah alat paranti ngadenge. Terus tah nu ngadenge mah lain kurungna tapi kuringna. Tah nu ngadenge teh eta nu sok ningali eta bahkan nu sok ngangse nu sok nyarita oge eta keneh kuringna. Tah polonyon meh kuring keluar tina kurung. Pan teu maot kuring nama geus apa nanaon gitu. Mata bisa ningali sok sanajan di ujung dunia oge. Teu aya jarak mata leuwih cepet tibatan kilat gitu. Tah mata kuihan deui tadi ku urang didoakeun ka karuhun-karuhun urang nu geus maot teh lain ngadoakeun nu mautna tapi ngadoakeun nu hirupna, ngadoakeun nu sok ningalina, ngadoakeun nu apal ka urangna. Teraskeun. Jadi anu kudu diimankeun ka Gusti Allah teh kanyahokeun heula salian Gusti Allah nyaeta hiji alam perjalanan ruh urang. Kadua jirim. Alam jirim ari jirim teh komponen tina ruh nafsu akal iman. Atap biasa disebut jirim teh cek basa Sunda mah kuring. Pan kuring teh salian Allah Ta'ala. Ieu mah kurungna, ieu mah kuringna, jerona nu sok nyarita, nu sok ngomong, sok ngadenge. Eta teh kuring cek bahasa kitab khusus mah disebutna jirim. Ai kuring teh komponen tina ruh nafsu akal iman. Jadi komponen tina ruh nafsu akal iman disebut jirim atawa kuring. Ruh nafsu akal iman mata punten dina ruh ayat tingkatan-tingkatan aya sampai 7 tingkat 7 kelas. Nafsu oge ayat 7 kelas, iman 7 kelas, ruh nafsu akal iman sadayana 7 kelas. Sedengkeun ieu teh metode ti Gusti Allah 7 7 7. Itu tamun bisa mah urang teh nyakolakeun ruh nafsu akal iman urang nyakolakeun kuring urang nganyakolakeun ati urang sampai kelas 7. Hiji alam, dua jirim, tilu makhluk. Yen salian Allah teh makhluk, saha makhluk teh urang. Naon ari makhluk, ari ngaran makhluk teh nyaeta teu nyaho rek aya dijieun teu karasa. Nyaho aya teu nyaho rek aya dijieun teu karasa. Nyieun sorangan teu bisa, nyaho aya saenggeus aya itu makhluk. Atanapi teu daya teu upaya anging kalawan Allah. Teu daya teu upaya anging kalawan Allah cek bahasa Arab mah makhluk teh la haula wala quwata illa billah. La haulana teu daya na kumaha teu daya na teu nyaho rek aya dijieun teu karasa. Saha nu nyaho rek aya ka alam dunia pan teu. Teu nyaho rek aya dijieun teu karasa aya nu karaos didamel ku Gusti Allah pan henteu. Itulah haula. Teu daya teu upayana teu bisa nyieun sorangan. Nyieun salama arbu ke teu bisa. Teu nyaho rek aya dijieun teu karasa. Nyaho aya saenggeus aya nyaho ayeuna mah nyaho ayana Allah saenggeus aya urang. Pan ayeuna urang geus bukti urang teh aya berarti aya nu nyieun urang saha Allah. Gitu. Matak cukup di dinya oge ngamaknaan makhluk yen urang teh didamel ku Allah. Allah mah khaliq nu ngadamel urang matak urang teh seorang makhluk teu nyaho rek aya dijieun teu karasa nyieun sorangan teu bisa nyaho aya saenggeus aya. Alam jiri makhluk tilu hawadis. Ari Allah mah qadim, urang mah hawadis anyar.
mana hawadis nah urang mah anyar asalna eueuh jadi aya sedengkeun nu berubah tina eueuh jadi aya eta teh anyar. Tapi urang rarasan teu karasa anyarna. Teu karasa we ayeuna rarasa teh urang teh geus punten. Salawasna urang mah hawadis. Da anu qadim mah Gusti Allah. Tah ngarah apal Allah qadim teh cek urang cek nu hawadis. Urang asalna eueuh jadi aya. Berarti tina eueuh kana aya eta teh anyar. Cek ilmu mantek makan aya parifaos al alam mutaghayyirun. Alam teh barobah wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap anu robah eta teh anyar. Yuntiju anal alam hadis atu nganatijah ngabuah setiap natijahna atu alam teh anyar. Anu urang ge barobah urang teh berarti nu barobah eta teh anyar, berarti urang teh anyar gitu. Mana karasana gon ulah wakadu baheula urang tina eueuh jadi aya ayeuna urang tiap waktu teh anyar jeung anyar terus, bahkan anyar terus sobi tinggal ya urang usikan ai usik nu ayeuna teh kan lain usik nu tadi, usik nu ayeuna lain usik nu tadi, berarti usik anyar terus make usik nu tadi jang kartah tah itu nembongkeun urang teh hawadis, urang teh anyar. Da anu qadimah Gusti Allah. Mata keur ngimankeun ka Allah kudu nganyahokeun salian Allah nyaeta hiji alam, dua jirim, tilu makhluk, opat hawadis, lima mungkin. Tah urang teh mungkin, maksud mungkin teh wenangna Allah taala. Wenang Allah taala rek ngadamel urang, wenang rek teu ngadamel. Itu mungkin keur Allah mah wenang. Urang teh kan mungkin dek didamel mungkin kang Allah taala mah rek ngadamel urang teu ngadamel urang ge mungkin. Ngan ayeuna urang geus bukti breh bukti keur dina waktu keur bukti ayeuna kitu nya lain wenang deui. Hukumna wajib buktina da teu kaharti ku akal barang nu bukti dihukuman teu bukti kitu. Tah ieu salian Allah taala matak kanyahokeun lah urang sorangan ulah cek batur apalna urang teh matak sesuai dina ramu-ramu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datilah pek tafakur dina dadamelan Allah tong tafakur dina dat Allah. Oge dikuatan ku hadis nu sejen hadis kursi man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu, sing sajalma nu apal kana dirina sarua jeung apal ka Gustina. Itu iman ka Allah. Ngan punten dina bab iman rukun iman punten ieu mah supados lain berarti ieu nya lain berarti ngagantikeun ieu mah supaya nambahkeun kataatan nambah keyakinan. Bab iman loba ayeuna dimaknaan iman teh sebatas percaya. Hiji iman ka Allah, percaya ka Allah punten. Intina iman cukup kepercaya moal matak nambahan kataatan, moal matak nambahan semangat berjuang. Justru ayeuna mah urang ganti iman teh kunaon ulah ku percaya ku ingat naon margina punten sebatas percaya mah bentennya urang ganti ayeuna mah eta naon iman teh ulah ku percaya ku ingat dari ujung-ujungna iman ka Allah dikrullah ingat ka Gusti Allah pan loba nu naroskeun ka simkuring Pak Ustad, punten lamun iman ka Allah, iman ka malaikat, rukun iman nu genep diganti ayeuna mah ulah ku percaya diganti ku inget. Mohon cek sim goreng teh. Atuh lamun inget mah kudu kana perkara anu pernah panggih. Sedengkeun ari ka Allah taala urang iman ka Allah can pernah panggih. Diwaler ku sim goreng. Ari inget teh teu kudu kana perkara anu pernah panggih wae. Da aya inget karena perkara nu teu pernah panggih aya kitu aya mana buktina punten mangga silaturahmi amang kasim kuring di ditu loba nu ngusup di sim kuring teh naon eta ngusup khususna poe Minggu tah di mana-mana ti kota daratang ini subuh memeh adan subuh geus daratang tiris oge naon cing berangkatna manehna pangna daek ngusup eta teh inget kana lauk nu can panggih nya. Ingat karena lauk nu can panggih pangna manehna jauh-jauh didatangan isuk-isuk tiriskeun bae da inget wae karena lauk nu can panggih
pangna daek musep oge da lauk nu geus panggih mah geus digoreng terus nya kitu deui punten urang iman ka Allah urang gantian ayeuna mah kunaon genti ku iman teh ulah ku percaya ku inget selalu inget ka Gusti Allah cobi bapak-bapak ka ibu-ibu seandainya ditanya ibu percaya atau dicai saguling di lebak itu aya lauk saguling aya lauk percaya daek musep moal percaya loba lauk di saguling terus tapi taroskeun ka caroge ibu nu tukang nguseup percaya aya lauk di saguling nya eta ieu teh inget wae mata daek museup oge selalu inget wae inget kana lauk mah ini belaan naon sapeupeting nyiapkeun jejer sapeupeting nyiapkeun eupan datang subuh init berangkat salat subuh tiris kan bae datang caang beteung kukurubukan jam 7 paduli da inget wae kana lauk necan panggih kasorotan mun poe beuki panas kan bae di payungan seunah naon eta teh berangkatna tina inget kana lauk nu can panggih itu contoh inget teh kudu kana perkara anu pernah panggih bae da lauk nu geus panggih mah geus digoreng nya kitu deui urang iman ka Allah teu pernah kantos teu pernah urang naon penak jeung Allah tapi diberangkatkeunana sesuai dina Quran dina hadis zikrullah zikir ka Allah itu iman teh kangaran zikrullah contoh geuningan para ulama para rasul para nabi para wali-wali Allah para ulama besar ketika batur mah berangkatna teh iman ka Allah teh percaya aya Allah percaya pan moal semangat juang tapi tinggal para ulama para kiai ketika tengah wengi batur keur tibra sare kerek aranjeunna mah tara tidur wengi tara kulam gugah wengi tengah wengi naon sababna selalu zikrullah inget wae ka Allah nu teu acan kantos penak tahajud zikir zikrullah terus itu diberangkatkeunana ku inget ka Gusti Allah hiji tah rukun iman teh iman ka Gusti Allah jadi di mana iman ka Gusti Allah engke kadituna ieu dina syarahna diterangkeun bi anta kida ala tafsili anallaha taala maujudun yakinkeun bahwa Allah taala teh aya Allah taala teh aya mana buktina Allah taala aya dadamelan Allah saha urang da urang teh bukti ayana Gusti Allah da aya nu ngadamel urang teras deui dia kaji we ilmu aqaidna ti mimiti sifat nu wajib di Gusti Allah wajib di Gusti Allah 20 nu mustahil 20 nu wenang hiji itu dipelajari khusus itu dina ilmu tauhid katilu lajeng kadua lajengkeun wa malaikatihi rukun iman teh nomor kadua iman ka pirang-pirang malaikat Allah ari iman ka malaikat bi anta kida annahum adsamun yen ngayakinkeun anjeun annahum sanyana malaikat adsamun eta pirang-pirang jisim ngajirim nuroniyatun nu bangsa cahaya jadi malaikat teh nu bangsa cahaya latifatun nu lembut jadi malaikat mah moal beunang dicabak ku urang da sabangsa cahaya malaikat mah laisu zukuron wala unasan malaikat teh laisu lain ya malaikat teh lain kegolongan lalaki lain awewe wala unasan jeung lain bencong deui jadi malaikat mah lain lalaki lain awewe bencong oge lain wandu oge lain itu malaikat mah tah itu kudu diimankeun ku urang nomor kadua ngimankeun ka malaikat wala aba lahum jeung malaikat mah teu ngabogaan bapa malaikat mah teu bogaeun bapa wala jeung teu boga indung malaikat mah teu bapaan teu indungan wala umulahum sodikuna pima akhbaru bihi malaikat mah sodikun balalener ieu malaikat mah moal bohong bener sadayana pima akhbaru bihi dina perkara nu diberitakeun ku malaikat mawa ieu perkara teh benar apa yang disampaikan anillahi taala ti Gusti Allah taala itu kebenaran ti malaikat
Oge malaikat mah wala yashrob wala yakuluna tara barang tuang malaikat beda jeung urang pan urang mah jalma resep barang tuang. Malaikat mah tara barang tuang wala yashrobuna jeung malaikat mah tara ngaleueut. Wala yatanakahuna malaikat mah tara nikah tah. Sifatan malaikat teh wala yatawalladuna wala yanamuna wala yatawalladuna malaikat mah moal ngalahirkeun moal anakan. Jadi itu aya anak malaikat. Wala yanamuna jeung malaikat mah moal peureum moal sare punten. Moal peureum malaikat mah undung teu peureum naon sababna bisi ibu bapak keur ibadah tengah wengi jam 1 peuting. Keur tahajud husu ibadah heg malaikat tugas pencatat amal sae keur peureum kumaha atuh teu katuliskeun catatan amal saena teu ka kamera atuh midamal amal kasayan matak malaikat mah petugas ti Allah. Malaikat mah la yakuluna wala yashrabuna tara ngaleueut tara barang tuang tara ngaleueut wala yatanakahuna tara nikah tara wala yatawalladuna tara anakan wala yanamuna jeung tara kulem ieu malaikat. Oge malaikat mah wala tuktabu a'maluhum jeung teu dituliskeun pirang-pirang amalna malaikat. Amalna malaikat mah moal dituliskeun da geus pasti malaikat mah benerna moal nyieun salah matak moal dituliskeun malaikat mah naon margina moal dituliskeun malaikat li'annahum al-kutabu saanyana itu malaikat teh tukang nuliskeun catatan amal. Wala yuhassabuna jeung malaikat moal hisab ke di akhirat. Naon margina malaikat moal hisab margi li annahum al-husabu malaikat mah justru tukang ngahisab. Moal interview malaikat mah justru malaikat mah bakal ngainterview engke di akhirat. Wala tuzanu amaluhum jeung moal ditimbang amalna malaikat mah naon margina malaikat moal ditimbang margi li annahum la sayiatun lahum margi malaikat mah teu aya kasalahan teu aya kagorengan malaikat mah moal ditimbang. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi yashfa'una fi usati bani adam wa yarahum al mu'minuna fil jannah. Oge malaikat teh bakal dikumpulkeun ieu malaikat ma'al jinni wal insi engke di akhirat dikumpulkeun sarta jin jeung manusia. Nah maka dikumpulkeun jin jeung manusia sabab nu kahitoban ku Allah teu ibadah di alam dunia teh jin jeung manusia sesuai dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kecuali keur ibadah ka kami. Nah engke di akhirat jeung malaikat kumpul jin jeung manusia rek naon kumpul teh yuhsaruna yashfa'una fi usati bani adam. Ke malaikat bisa nulungan nyafaatan di jama-jama anu tukang maksiat turunan anak Adam anu arima. Mudah-mudahan urang kasalahan urang dosa urang bisa kasafaatan ku malaikat. Oge engke mah ayeuna di dunia urang teu bisa penak jeung malaikat, teu bisa ningal malaikat wa yarahum al mu'minuna fil jannah. Engke mah di surga jalma-jalma nu iman teh bakal ningal malaikat. Bentuk malaikat teh siga kumaha bakal katingal ku jalma-jalma mukmin di mana di surga. Wa yadkhulunal jannata wa yatanawaluna ni'mata fiha bima syaa Allah. Jeung deui malaikat bakal lebet cenah ka surga. Jeung bakal meunangkeun nikmat di eta jero surga ieu malaikat teh. Sabab naon bima syaa Allah kalawan sakersana Gusti Allah. Ngan lakin qala Ahmad As-Suhaimi wajaan mujahid mayak tadi annahum la yaquluna fiha wa la yashrabuna. Ngan tatapina ieu saur Ahmad As-Suhaimi malaikat-malaikat asup ka surga ngan aya bedana. Ngan ari malaikat mah kan beda jeung manusia. Ari manusia mah asup ka jero surga ge da karakter manusia masuk barang tuang masuk ngaleueut. Ari malaikat mah asup ka surga naoge layak kuluna wa la yashrabuna fiha. Moal barang tuang moal ngaleueut oge di mana di jero surga teh.
oge malaikat mualayan kihuna moal narikah ke malaikat di jero surga beda deui jeung urang manusia. Wa annahum yakununa kama yakunu fid dunya, ari malaikat ke di jero surga teh teu aya beda nawe malaikat di jero surga teh seperti malaikat ke di dunia dina pada naon teu barang tuang teu ngaleueut teu nikah. Wahada yaqtadi annal haura wal wildan kadalika nya kitu deui cariosanana nu tadi yaqtadi annal haura wal wildan kadalika nya kitu deui di jero surga teh aya bidadari aya wildan teh pelayan surga eta teh sami we sareng malaikat naon samina moal barang tuang moal ngaleueut ngan malaikat pertanyaan bakal maut moal teraskeun di dia diterangkeun wa yamutuna bil nafhatil ula, malaikat oge sarua bakal maut dan iraha mautna ketika ditiup song-song sangkala ku malaikat Israfil, ditiup wah ku malaikat Israfil teh song-song sangkala maka sakabeh makhluk nu hirup nu kumelendang nu aya naona anu aya awak-awakan pasti bakal maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap aya awak-awakan termasuk malaikat bakal maut ketika ditiup song-song sangkala ku malaikat Israfil. Pertanyaan ari nu niup song-songna maut aya malaikat Israil tukang nyebut nyawana maut usaha dicabut nyawana Israil ku sorangan terakhir ya malaikat Israil oge bakal maut. Nah jadi bakal maraon sakabeh malaikat ketika ditiup song-song sangkala kecuali nu moal begitu ditiup song-song sangkala nu moal ka maut malaikat teh illa hamlatal arsy warusaa, kecuali para malaikat nu nangeui aras jeung pamimpin malaikat nu opat nu 8 teh Jibril Mikail nu 8 malaikat eta moal waka maut tapi bakal maut bakal fa innahum yamutuna ba'daha, bakal maraot ieu malaikat nu 8 teh rajana malaikat bakal maut sabada geus ditiup song sakala sakabeh makhluk sakabeh malaikat geus maraot kakara weh nu 8 nu terakhir pamimpinna malaikat bakal maraot. Bahkan nyarioskeun pangpaneurina nu maot teh saha? Malaikat Israil nu tukang nyabut nyawa teh. Tasa entos kitu mah fayajibu al imanu bi annahum balighuna fil kasrati ila haddin la ya'lamuhu Allah illa ta'ala ilal ijmal man waroda tayinuhu bismihi al mahsus au nauhu fayajibu bihim tafsilan, maka wajib ngimankeun kana saanyana malaikat ye nepi kana lobana ieu malaikat ngan moal aya nu apaleun kana jumlahna bilangan ieu malaikat kecuali saha? Kecuali Gusti Allah. Ngan aya nu wajib dikanyahokeun ku urang, minimal wajib dikanyahokeun ku urang teh saberiji aya 10. Hiji Jibril wa Mikail wa Israfil, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu nu wajib dikanyahokeun ku urang. Ngan upami tiasa mah ulah sebatas nganyahokeun ngaranna wungkul jeung apal tugas-tugasna. Mana tugasna urang balikeun nu 10 teh hiji malaikat naon? Malaikat Ridwan. Yen tugasna malaikat Ridwan teh penjaga surga, ngan mudah-mudahan urang sing naon? Sing penaksalang malaikat Ridwan ke di akhirat. Terus malaikat Malik oge ieu tugasna teh penjaga neraka. Mudah-mudahan tong penaknya malaikat Malik mah. Teras deui nu di jero kubur teh malaikat Munkar Nakir. Tugasna tukang naros malaikat Munkar Nakir ditugaskeun ku Allah teh di jero kubur ketika jalma entos maut sup ka jero kubur ukuran nu nganteur 7 lengkah ditanya ku malaikat Munkar Nakir tugasna tukang naros marrabbuka man nabiyuka ma imamuka ma kiblatuka man ikhwanuka gitu kan.
Itu tugas malaikat munkar nakir teh, tukang nanya di jero kubur. Tinggal genap deui anu kurang wajib dikanyahokeun teh nyaeta nu sapopoe jeung urang, malaikat raqib, malaikat atid. Tah ieu malaikat raqib jeung atid oge cukup urang apal ngaran jeung tugasna, jeung kudu apal naon tugasna malaikat raqib, malaikat atid. Tugasna malaikat raqib, malaikat atid teh tukang nuliskeun catatan, tukang nuliskeun amal. Rek amal sae, amal awon dituliskeun. Matak malaikat raqib, malaikat atid teh dilepas tiap waktu ngamera urang, malepas sadetik oge. Dituliskeun tanapi di kamera ku saha, ku malaikat raqib, malaikat atid. Tangke ditayangkeunana di akhirat, ditonton lain urang ngumpul nonton ti mimiti zaman Nabi Adam, bakal ningali kana amal urang ditayangkeun. Sabab malaikat raqib atid terlepas tiap waktu nuliskeun amal urang atanapi ngamera ka urang. Pamay ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Sajalmi nu midamel amal kasayan sebesar apapun kasayanana bakal kapenak tina hasil kasayanana. Sabalikna sajalmi anu midamel kaawonan sagede kumaha bae kaawonanana pasti bakal kapenak. Tangke eta mah ditayangkeunna di akhirat. Jadi intina iman ka malaikat raqib, malaikat atid sing yakin bahwa urang teh selalu di kamera, selalu dituliskeun di kamera ku malaikat raqib, malaikat atid. Bari ieu malaikat raqib, malaikat atid mah moal bisa disuap. Sugahan cek ibu teh, Bapak da abdi mah geus ngaosnya capek ieu teh moal milu naon geus capek moal salat asar, tuliskeun we salat asar, bisa kitu moal. Tah sugan rokok 2 bungkus bisa moal. Jadi percuma cek paribasana sampai gok di malaikat raqib atid panggih oge percuma wau oge sabab moali suap, sabab malaikat mah tugas, petugas ti Gusti Allah. Tinggal opat deui nu sadi dinten jeung urang teh malaikat nu opat, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Di malaikat nu opat sok disebut malaikat naon? Malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin. Muqarrabin teh nyebatkeun bahwa muqarrabin teh malaikat nu darareukeut. Muqarrabin, qarraba. Nu deukeut jeung saha? Deukeut jeung Gusti Allah. Ari Allah deukeut teh jeung urang, deukeut bahkan leuwih deukeut tibatan urat beheung dina Quran wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami leuwih deukeut jeung anjeun tibatan urat beheung urang jeung urat beheung aya jarak. Ku deukeutna Allah jeung urang teu aya jarak. Nah kumaha teu aya jarak? Deukeut teh teu aya jarak. Ibarat amis jeung gula, na amis mah aya nu bukti naon gula, ku teu aya jarakna, ku deukeut-deukeutna. Nya kitu deui Allah jeung urang deukeut teu aya jarak. Allah mah aya nu bukti naon dadamelan Allah saha urang tah teu aya jarak. Itu matak aya deui dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa sareng ari Allah, wa huwa ma'akum ari Allah, ma'akum eta sarta anjeun, aina ma kuntum di mana wae anjeun aya. Mata ku deukeut-deukeutna Allah teu aya jarak. Tah ieu malaikat nu opat deukeut jeung Allah otomatis jeung urang oge deukeut. Hiji malaikat Jibril geus karasa deukeut acan, sadeukeut ieu teh deukeut jeung Allah otomatis deukeut jeung urang. Hoyong karaos deukeutna oke. Mangga urang buar mudah-mudahan ageng manfaatna. Naon tugasna malaikat Jibril? Tak kudu apa? Malaikat Jibril teh tugasna nurunkeun wahyu punten. Tugas malaikat Jibril teh lain nurunkeun wahyu wungkul, termasuk anu nurunkeun ilham. Naon sababna? Ari wahyu mah khusus keur para rasul, para nabi, sedengkeun la nabiyya wala rasula ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teu aya nabi, teu aya rasul sabada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pensiun malaikat terus aya rasul, aya nabi henteu. Malaikat Jibril pensiun henteu. Anger tugas salagi aya ieu alam dunya. Jan kiamat terus malaikat Jibril tugas. Ngan tugasna naon? Lain nurunkeun wahyu wungkul. Keur mukmin mah disebut ilham. Disebut lagi ilham, matak dina ngadua sok Allahumma alhimna ilman afqahu. Tah eta teh ilham ti saha? Ti malaikat Jibril.
Lamun zaman kiwari ngaku-ngaku panggih jeung Jibril bohong, komo nyebutkeun wahyu bohong. Da wahyu mah keur rasul keur nabi, paling keur urang mah sebatas ilham. Gitu. Punten. Entos karaos dipabarinan ilham ku malaikat Jibril. Acan hoyong karaos. Ngarakarasa deuketna ieu Jibril jeung urang. Ibu gaduh putra. Oke gaduh. Ibu nyaah ka budak. Nyaah. Cim kuring tumaros. Ibu kantos teu kursus hayang nyaah ka budak. Henteu pan. Cing kinten-kinten saha petugas Allah anu ngutekeun ati ka urang nu maparinan ilham ka urang ujug-ujugnya ka budak. Saha petugas Allah? Ya malaikat. Malaikat naon? Malaikat Jibril. Geuning teu panggih jeung malaikat punten da moal katingali ku urang mah punten ibu. Matak di dieu teh dina teh aya disebut ilhamani, ilham dua. Bae dituna lamun ti malaikat disebut ilham, lamun ti setan disebutna yuwaswisu bisudurin nas. Tah, urang manti malaikat disebutna itu dengan petugas malaikatna anu ngutekeun ati urang mere ilham ka urang. Di antarana selalu nyaah urang ka saha? Ka budak urang. Itu teh petugas Allah nyaeta anu nurunkeun ilham di antarana malaikat Jibril. Karaos deukeut pan. Kakara muqarrabin urang karasa deuketna jeung saha? Jeung malaikat Jibril. Anu ulah ngaku panggih mah, anu jelas mah tiap waktu. Itu kadua malaikat muqarrabin teh hartosna muqarrabin dara deukeut jeung Allah otomatis deukeut jeung urang. Malaikat Mikail. Muqarrabin disebutna. Naon tugasna malaikat Mikail? Jadi tugasna malaikat Mikail teh tukang ngatur rezeki. Baheula menurunkeun hujan. Anu rezeki teh lain hujan wae. Ngatur rezeki. Cing kinten-kinten Bapak rezeki teh naon? Tuangeun, leueteun, kasehatan naon deui? Duit. Tah kana duit mah samangat panyabunya. Duit rezeki. Sedengkeun cek tadi malaikat nu opat Jibril Mikail termasuk Mikail teh malaikat tukang ngatur rezeki termasuk malaikat nu dara reukeut jeung urang. Atos karaos caketna acan. Acan hoyong karaos. Hoyong mangga. Ibu gaduh murang kali nu sakola gaduh di SD gaduh. Osok di pasihan artos jajan. Osok. Nu masihkeun duit ka anak ibu leungeun saha? Leungeun urang kan, leungeun ibu. Yeuh jeung jajan. Nu mikeun duit leungeun urang. Ai duit rezeki. Ai nu ngatur rezekina saha? Petugas Allah, malaikat Mikail. Mikeun duit teh rezeki, nu mikeun duit leungeun urang. Ai nu ngatur rezekina malaikat, petugas Allah, malaikat Mikail. Itu. Aya tamu ka bumi ge we calik mangga golosot naon? Asongan cai leueut. Asungan cau tuangeun leueuteun mangga dituang. Nu ngasongkeun kopi leungeun urang. Nu ngatur rezekina petugas Allah saha? Malaikat Mikail. Deukeut teu? Deukeut jeung urang. Deukeut pancek tadi ari malaikat mah nuroniyatun sabangsa cahaya. Sabangsa cahaya teh akan bisa eunteup dina gelas kan siga gelas gitu nya. Eunteup dina leungeun siga leungeun. Itu diimankeun ka naon? Iman ka tugas Allah. Rukun iman nomor kedua, iman ka malaikat Allah. Nu wajib dikanyahokeun ku urang anu 10, ngan anu 4 ieu mah cukup nganyahokeun ngaran jeung tugasna sampai sing karasa muqarrabina, sing karasa deukeutna. Itu pan bapak-bapak ngapoe ka bojo kan. Cek caroge cek bojo teh pa minta duit jeung meuli anu meuli golosor bikeun duit, nu mikeun duit leungeun urangnya pa. Anu naon? Anu ngatur rezekina petugas Allah saha? Malaikat Mikail. Tah, yakin deuketna? Lamun geus yakin deukeut teh ibu punten. Ayeuna mah barang penta teh puntennya ulah kasalaki, ulah leuwih ti 2 kali lah kasalaki mah. Bapak hayang kulkas, jep weh. Naon sababna? Lamun barang penta leuwih ti 2 kali kasalaki bisi irung salaki mepeg. Naon sabab da liang celirangan dua-duana. Maksudna cok bab iman. Geroklah petugas Allah nu ngatur rezeki saha? Malaikat Mikail. Mata ayat terjadi sholawat muqarrabin, ayat terjadi sholawat Jibril, ayat terjadi sholawat Mikail. Senanya
Geropan urang iman ka Kanjeng Rasul ge kan kumacakeun sholawat, iman ka malaikat, sholawat teu bisa sholawatna atau minimal wuluk salam ka malaikat. Assalamualaikum ya malaikatal muqarrabin, sebutan Jibril, Mikail, Israil. Al-Fatihah da geus puguh eta malaikat nu opat teh deukeut jeung urang. Dua tah Jibril, Mikail, katilu malaikat naon? Malaikat Israfil. Sedengkeun malaikat Israfil teh termasuk malaikat muqarrabin, malaikat nu darareukeut jeung Allah, otomatis deukeut jeung urang. Terus karaos deukeutna teu acan, hoyong karaos hoyong. Naon tugasna malaikat Israfil? Tukang niup song-song sangkala. Tah lebah dieu rek kumaha karasa deukeutna malaikat Israfil jeung urang. Lamun tugasna malaikat Israfil teh tukang niup song-song sangkala wungkul leres. Berarti selama ieu malaikat Israfil teh acan damel. Wa ma khalaqtu hadza batila, kami teu nyiptakeun segala sesuatu nu sia-sia. Mangnya malaikat Israfil didamel ku Allah can damel hayo nunggu komando, da tugasna hanya niup song-song ngungkul. Punten pisan. Jadi malaikat Israfil teh lain niup song-song ngungkul. Tugasna ti Allah teh malaikat Israfil teh tugasna sajaba niup song-song sangkala teh tukang ngatur angin deui. Angin badag, angin leutik diatur ku petugas Allah nu ngaturna teh atas perintah Allah nu ngaturna saha? Malaikat Israfil. Ari eta angin kaluar ka jero kana awak urang, napas ngaranna. Saha nu ngaturna napas kaluar ka jero? Angin lain. Angin saha nu ngaturna petugas Allah? Malaikat Israfil. Panapas teh angin. Berarti aya nu ngaturna petugas Allah saha? Malaikat Israfil. Deukeut teu jeung urang? Deukeut. Tuh matak disebut muqarrabin. Jibril sajabana wahyu keur urang mah disebut ilham. Dua malaikat Mikail ngatur rezeki. Katilu malaikat Israfil nu ngatur sajabana niup song-song sangkala teh ngatur angin. Kaopat malaikat Ijroil. Sedengkeun cek tadi malaikat Ijroil teh termasuk malaikat muqarrabin, malaikat nu darareukeut jeung urang. Deukeut jeung urang malaikat Ijroil teh. Tos karaos deukeutna. Hoyong karaos. Itu malaikat Ijroil naon tugasna? Tukang nyabut nyawa. Makhluk nu gede termasuk makhluk kecil apapun sagede bakteri dicabut nyawana ku saku Ijroil. Itu ngarah karasa deukeutna punten. Bapak kantos mencit hayam, kantos oke. Ketika dipencit hayam make peso ku leungeun urangnya, geresel dipencit peso. Aya dicabut nyawana ieu hayam ku saha? Paehna ieu hayam teh ku Ijroil. Da lamun teu dicabut ku malaikat Ijroil mah paeh moal. Deukeut teu? Malaikat Ijroil jeung urang. Nu mencit hayam ku peso make leungeun urang, dicabut nyawana ku malaikat Ijroil, berarti deukeut. Cek ibu teh Pak Ustad kapan Nabi mah teu pernah pepencitan? Mangga. Ibu ketika ibu nuju kulem atanapi nuju di zaman, nuju miceun, osok digembrong reungit osok hieng plek aya naon reungit dina naon pipi. Osok dicabok ibu, osok plak dicabok reungit ku naon ku leungeun, ibu paeh teu reungit, paeh dicabut nyawana ku saha eta reungit? Ku malaikat Ijroil. Jauh teu Ijroil jeung urang? Deukeut berarti nya malaikat muqarrabin berarti deukeut Ijroil teh sapoe jeung urang. Maka ketika Allah nugaskeun tuh cabut nyawa si ibu tanggal saanu jam anu moal heseun ke Ijroil da geus deukeut jeung urang. Matak ieu kudu diimankeun ka saha? Imankeun hiji ka Allah ku dikrullah, selalu ingat ka Gusti Allah. Dua imankeun ka malaikat, dikrul malaikat, ingat ka malaikat, tugas-tugasna malaikat. Dua tah rukun iman nomor kadua. Hiji iman ka kitab kita, hiji iman ka Gusti Allah. Dua iman kana kitab-kitab ka malaikat Allah. Wa kutubihi sakitu panginten mentawis pengawasan. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.